Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atuh nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun Asep maka langan bagian ka 10-nya ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga wilujeng ngadangukeun. Bekutan kitu nyanyi jujunana teh tapi nyai untung wae nya salamet jeung aduh eta manik wanian teuing atuh pangawakan awewe datang ka Gunung Gede taya ka Keung tapi yeuh akhir-akhir ieu diunggal lembur tara aya kabejakeun deui bagong atawa buta satu tas aya anu ngagugurkeun teh nyaeta ku Mama Kiai Halimi tindakanana nya jeung kitu loba jalma salah lengkah ngadon muja kasiluman jeung nyakitu deui berkat Mama Kiai anon muja dibantuan manehna teh ku Bah Barot horeng tipu daya wungkul teh sabenerna mah gara-gara muja kasiluman laut kidul bantuan Bah Barot sarua ngadon loba jalma anu jadi gelo jeung maot gering heula ripuh arwahna teh dibawa we ka nagara siluman mun nya Bah Barot paeh meureun moal loba deui jalma anu jadi korban jeung musyrik kitu nyai. Mohon mudah-mudahan wae tuh kitu Bi. Oh nya Bi sabarahaeun atuh tilas tuang teh abdi bade neraskeun deui ieu teh lumampah hoyong enggal-enggal dugi we ka tempat anu dituju. Oh mangga nyai sadayana teh mung 2.500-eun nyai sareng gorengan hiji. Nah atuh bat enggal-enggalan teuing nyai yeuh tos we di dieu heula ngendong di rorompok bibi sawengi mah ieu teh geus sore nyai kumaha ke kapentingan di jalan wios Bi abi mah hoyong teras wae lumampah hoyong enggal we dugi Bi. Oh nya atuh ari kitu mah teu sawios nyai bibi mah tiasa mangdungakeun wae mugia nyai salametnya di perjalananana amin Bi nuhun. Gancang carita nyeuis mayar urut daharna harita terus bae ngalios indit tinggalkeun warungna Bi Emus ngareret sakedeung kana tonggong rahmat nu harita masih nonggongan di yukna. Tur sanggeus nyeuis indit ninggalkeun warung gancang rahmat oge ninggalkeun warung sanggeus mayar urut jajan rahmat lempang terus ngagedig hayang buru-buru nepi ka Gunung Gede. Sajroning lumampah rahmat noroweco ngomong sorangan dina jero hatena. Aing mah asa teu percaya si euis di Gunung Gede sabab apanan mangkukna oge aya di lembur aing jeung lain kitu waktu ngan sakedeung geuning hayang nepi ka Gunung Gede teh
kudu waktu butuh lila sabaraha poe di jalan ngan cenah si Ecin pae kumbah barot nya kitu atawa bohong. Aing penasaran yo aya ngabuktikeun nah bener caritana teh aya cenah si Euis salamet aneh lantaran dititah kabur ku hiji lalaki ngaranna si Jebag ceuk Rahmat ngagedig kituna ka ulonkeun. Urang caturkeun deui Nyi Euis nu keur rumampah harita karak nepi karak parat ngaliwatan kebon awi beras kahiji pelemburan rada tiiseun didinya lantaran memang wanci geus rep-repan tereh burit nandakeun beurang tereh diganti ku wanci peuting. Dina kaayaan keur lempang Nyi Euis ningali aya jilji jalma lalaki ngora make sarung jeung kampret sarta kopeah turun ti imah arek ka masjid arek salat magrib tadina mah jalema ku Nyi Euis teh arek disampeurkeun ditanya ngan aneh jalma teh barang disampeurkeun ngareret kalepah Nyi Euis jiga nu sieun lir umpama nempo jurig ujug-ujug luncat kana golodog bari ngagero ka pamajikan nah sedengkeun ari sukuna mah sabelah ngadon ngait kahandapeun golodog atuh geus teu bisa dipondah deui jalma langsung ngagedebut labuh kahandap kana buruan sarta ngagerung nahan ka nyeri. Buka pantau doh. Buka pantau tolong. Aduh si batuk. Aduh si tolongan akang labu ya. Tolongan. Cek lalaki ngora riweuh sorangan abari aduh-aduhan. Terus hudang lalauna bujurna seueul balas ditendet kana taneuh. Sedangkeun Nyi Euis tembong ngajanteng bari kerung meh tepung sarta hayang seuri ongkoh waktu ningali kalakuan jalma lalaki ngora kulutrak panto aya nu muka saurang awewe make mukena ngelol ti jero laju nanya ka salakina barung jeung kaget. Nanaonan akang emen teh yeuh lain ka masjid ieu deh nadon labu sagala. Aya si Atah Adol sia teh aya wae maneh mah sedengkeun eman kituna teh ngajeleng manehna luncat ka jero imah Nyi Osih kotka ngajungkel di lawang kaburu katubruk ku salakina walah wah-weuleuh weuh jiga nu ngadadak owah. Si Atah Adol sia aya naon ieu? Aya naon? Akang kunaon ari akang teh ieu? Kunaon? Aduh Nyai tadi teh akang ningali aya jelema rupana teh mirip jangan nu dirupakeun ku buta Nyai buta anu kumama kiai di Islamkeun teh akang teh sieun ngalawan deui budug gawas harita. Alah akang manya kang manya ari usih kunaon bat nyarelekeun atuh hordeng yo tutupan deui buru hordeng teh sieun akang teh bisi jurig teh ka dieu deui yo ka imah urang. Mana akang mana geuning taya sasaha atuh geus init meureunna nu sih sok buru ka ditu urang salat wae isukan urang ka mamang kiai nya urang laporkeun yen penting ieu aya awewe jelmaan buta nu harita ku mamang kiai teh diislamkeun Nyai. Cek emen deui nu memang ginggiapeun keneh kajadian ti heula mangsa ngarandapan budug jeung atul. Nya
Kara kaingetan soal anu ngadadak gering budug jeung atel tengkungsi 2 poe langsung carager berkat bantuan tiratu kidul ku cara mere panawarna secara gaib malah nyusi jeung katut emen jadi korban nya nyusi teh satuju isukan erek ka pasantren laporan ngeunaan naon rupa nu katempo ku emen salakina anu tadina rek salat di masjid jadi tetulus antuk nama di imah wae ngimaman nu jadi pamajikan. Caturkeun Nyi Euis waktu ningali nu boga imah ngadon pahibut nu jiga menang karuas jeung kasieun kancang Nyi Euis lempang ninggalkeun eta patempatan bari gagaran dengan aneh disamperkeun ku aing teh jalma bat ngadon lumpat nempo aing bat jiga nempo juri wae tapi keun da memang kitu meureun ka aing teh iwal ti jalma nu barieu wungkul aya nu kitu patut geuningan jalma teh cek Nyi Euis kebat lumampah nyorang jalan belah kenca mapa jalan pilemburan anu kacaangan ku cempor jeung listrik modern ti unggal imah warga nya bareng jeung nyerelekna waktu nu terus lumaku bada Isya Kiai Halimi terus ngumpulkeun santri nu geus dibadamian tadi beurang pikeun ngayakeun panaluntikan omatnya kabeh caricing wae tinggalikeun kaayaan gerak gerik eta lutung mangsana engke datang omatnya tong digaruahkeun mohon mama mangga mama mohon mangga mama Kiai unggut-unggutan dina batina mah ngarasa aya nu beda penting eta mah lutung nu disebut-sebut teh yakin bakal aya datang. Pirasat aya bakal hiji kajadian nu aheng tapi kumama Kiai mah tekungsi digeruhkeun ka sasaha disedem wae dina emutan tur gancang carita walesan santri nu memang geus rada alumuran terus nuturkeun mama Kiai katukangeun asrama pasantren kalayan dibere tugas masing-masing ti anggalna. Asep lempang dihareup jeung mama Kiai dituturkeun ku walesan santri sejen. Memangna ngarasa kataji ku pribadina Asep sabab umurna can manjing dewasa tapi geus kaciri wibawana hiji lalaki nu dipercaya pikeun tanggung jawab sanajan kadang aya keanehan tina diri Asep kalayan matak ngagetkeun marahnena sakabeh. Tapi santri-santri pasantren ka Asep taya nu wanieun nyacapah atawa nu ngajejeleh lantaran serab ku wibawana Asep satra ajrih ku mama Kiai. Lahan pakarangan tukang asrama pasantren memang loba tangkal bubuahan anu ngahaja menang melak lampu tegangan listrik modern dipasang di unggal madhab supaya caang ka eta tempat kalayan dina zaman ieu carita masih keneh jarang anu boga listrik da meureun kasebutna ge kara kalangan jalma nu boga ekonomi nu leuwih ti cukup atawa beunghar. Nya ditukangeun asrama aya hiji benteng anu meunang ngahaja diwangun pikeun mager wates pakarangan imah bari panto di beusian make kunci gembok di antara benteng ka tembong mama Kiai jeung Aset katut santri-santri pasantren cicing bari nyumput ku mama Kiai masing-masing dibere tugas mencar
ngabagi diri. Nuturkeun waktu nu terus lumaku penting beki sumanding khawatiris beki nyalecep karasana ku nyeuis mah matak baal tapi kesa ngoprot wae angger datas lempang gancang bari jauh antara hareudang jeung tiris ngahiji ngajadikeun teu ngeunah kana awak ngajagirna pasantren geus kaciri di pelangna aya al hikmah geus nyeuis mah puguh kacida bungaheun harita. Alhamdulillah Gusti akhirna mah nepi oge geuning anu dituju teh ceuk Nyi Euis bari ngagancangkeun leumpang muru panto pintu gerbang hareup nu dikunci gembok barang keur leumpang kitu arek nepikeun Nyi Euis bet ningali aya anu ngagurayang dina luhur tatangkalan jiga monyet kulitna hidung meles caturkeun di pakarangan tukang Mama Kiai Halimi ajeng Asep katut santri-santri pasantren caricing ceulina mah rancung ngadedengekeun anu kokorosakan ti luhur tatangkalan. Jeleng-jeleng lutung hidung turun ka handap dina pakarangan tukang pasantren kabeh para santri colohok nampo lutung datang tetela geningan caritaan Asep bener cek pikirna teh brek andi prek dina taneuh lutung bari mesek cau manehna barang dahar. Mama Kiai teh ngawaskeun kana ka eta lutung kalayan batina geus kalatih ngarasakeun eta lutung hideung memang lain salutung-lutungna tapi lutung siluman geus kaimpleng ngaliwatan panon batin breh kaciri lutung teh jadi hiji putri geulis anu keur ngalamun ari bari ngabatin sakapeung bari babalawakan cau kana baham menang mesek jeung memangna atuh saanyana lutung teh harita galecok ngomong sorangan dina perasaan nana nu sajati nyaeta Nyi boros watingkir nu memang hukuman tinu jadi bapa. Ama abdi hoyong mulih ka nagara ama kieu geuning karaosna ngabangkang kasalira ama janten kasiksa tunggara abdi teh ama sarta sadar abdi ambon sorangan geuning Kang Asep teu emut-emut acan ka abdi teh geuning ama kerentes hate Nyi boros watingkir harita. Oreng teh hiji raja eta teh anak putri raja anak raja siluman genderuwo anu keur kasmaran kujang Asep be nyaah teuing ieu teh atuh da moal bisa ngahiji siluman bogoh ka jelema gerentes manahna Mama Kiai Halimi. Asep waktu ningali kana lutung baterasa nyawang mangsa dirina sok ngimpi sapatemon jeung hiji jin atawa siluman nu resep bari ngabrigidig Asep harita jeung lebah didinya Asep memang can sadar batina geus mimiti kabuka dengan can sampurna saperti jalma dewasa. Dina kaayaan keur kitu torojol hiji santri nyamperkeun bari hariweus-weus ngajadikeun lutung hideung anu keur ngadaharan cau karasa kagerwahkeun langsung lumpat guguranjang kana tatangkalan sarta ngabalesat jiga nu sieun jeung reuas lumeh ngadenge aya jalma keur ngomong di eta patempatan.
Ah, abot mama, abot di payunan gerbang aya siluman buta mama. Cek santri lalaki nu anyar datang. Para santri nu aya di dinya rada keheuleun lantaran lutung teh nu keur diintip. Gerak gerikna ngadaon kabur gara-gara santri lalaki datang. Ngan kumama kiai gawat di huit. Aya wae maneh teh. Saha nu datang teh di pintu gerbang teh jang ugun. Piraku siluman buta deui mah. Oh, mohon mama, siluman buta. Ugun mah tengah bohong mama. Siluman buta ieu teh. Oh, mohon mama. Siluman buta sumping deui tapi dinarupi istri nganggenkeun bibina saderek Asep. Kitu manai mama. Am kaditu urang sampeurkeun wae nya. Nya mama kiai bari ngemu kakaget Asep ngimu nemrong ngomong. Dupi mama lutung kumaha atuh. Gening anjeunna kabur mama. Bae tong dipikiran lutung majang. Ayo wang kaparangan hareup we. Di ditu cenah aya siluman deui anu mangrupakeun bibi hidup ieu. Mohon mangga mama mangga. Mama kiai jeung Asep katut nu sejenna gancang muru ka gerbang hareup. Teu wudu ware ngadedengekeun di jero kobong sarta Bu Hajah Imas. Katut nya ajijah di jero pada heran jeung aneh sabab di luar pahibut aya siluman buta ongkoh arek naruntik lutung. Jeung padahal mah nyeuis tadi datang ka panto gerbang teh hiji santri keur balik di pancuran. Terus digerowan kumanehna tadi nama hayang pangnepikeun ka mama kiai. Dirina hayang tepung ieu bet ngadon disebut siluman buta ku santri bari ngabarebet lumpat. Nya nyeuis aneheun sabab dirina disebut siluman buta ngajadikeun ngarasa keheul jeung sayang seuri ongkoh ku tingkah laku santri nyeuis masih keneh cicing dipantau gerbang sakapeung ngahuleng mikiran kana kajadian eta. Sedangkan barudak santri harita nu aya ngadon undur-unduran ka tukang sieun ku nyeuis lantaran angger cenah anggapana siluman buta nuti heula. Assalamualaikum mama. Leres ieu teh mama Kiai Halimi. Waalaikumsalam. Mohon. Ieu teh sareng mama Yai. Dupi nyai teh saha ieu? Cek mama Kiai ngahaja nanya kitu ka nyeuis sabab lain nyeuis teu ujug-ujug anu geus apal jeung deui sikap mama Kiai teh tetep tenang pinuh ka waspadaan da harita teh teu ujug-ujug mukakeun panto di gerbang. Tapi mama Kiai henteu ngambe aura siluman saeutik oge tina badan nyeuis. Tapina mama Kiai inggis bisi siluman buta sejen nu pinter nyemputkeun diri nu sabenerna leuwih jago batan sidur gala. Abdi mama pun euis ngahaja ngadongkapan salira aya maksud anu diseja anu didugikeun ka mama. Naon teh nyai? Waktosna seep mama. Aduh. Mohonnya waktosna kabujeng seep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca